Kak, pangalakan akar kalapa jig. Iraha Ya ayeuna atuh. isu ku atuh bi geus mani urang aratul udah asruk-asrukan ini kejarian jeung naon bari lagi akar kalapa Arah boga bibi teh kabita kamari keur lebaran ning nempo di tatangga eta akar kalapa. Kalah hayang. nying kue akar kalapa please bi kue akar kalapa mah lain tina akar kalapa nya dialaan ku orang terus digoreng lain bi ngadonan biasa siga kue biasa adonan bi anjing aya wae bi ai ampun teh bisa wae ya daun kalapa anu aya ketebak angin lain berat lamun cita-cita kosim keur budak baheula kasampeannya ayeuna meureun kosim geus jadi jalma senang euy emang cita-cita maneh naon ba jadi polisi ningan geunaheun polisi mah santai santai kumaha maneh wah polisi nu santai sih teh aya eta berat polisi tidur anjing parahna si kosim ya cita-cita maneh jadi polisi tidur heeh ini parah lain berat eta polisi tidur ngahudangkeunana kumaha nya carana please kos atuh kos ya eueunan geura pertanyaan yang sangat goblok sekali seperti ini teh kos anjing ngahudangkeun polisi tidur kumaha cenah ieu ya ngahudangkeun polisi tidur mah di harewosan Pak punten geura gugah bagian piket dijamin tanggoreja tah polisi tidur ya guys ya awak ebah aing anjing jatuh ku kosim dicobaan cobaan tah bener cobaan anjing ngan omat lamun keur ngaharewosan kudu keur eueuh jelema nya teu bisa disangkakeun dirinya ngaharewosan polisi tidur nu gelo anyar halus lila sih ya mah ya guys sang monyet Ari si saroceng ka mana di teh ka tempo-tempo. puguhan pan si saroceng teh kambuh bi nongtot boolna Gampang atuh nu kitu mah nambahanana. kumaha Kan osok ngambanya nuntut bool mah. heeh Talian we ku karet, tah terusan teh tangga baheum karbit, nonggeng. Engke teh diseungeut bahamna. wae bah atuh meureunna ngabaledug bool si saroceng engke eueuh boolan si saroceng rek kumaha bi Ya kapan cenah hayang eueuh hayang cager. aya kitu teh mah nya euy mun geus eueuh boolan moal nontot bool deui jadinya Nya moal nyeri. anjing nu bikin ka dieu ieu aja atuh meureunna gorobong si saroceng boolna modal itu kudu ngebetan meureunannya aya wae bi ai ya ampun aya wae ieu padahal lepet teuy lain berat pan ari minyak kelentik mah bahanna ti tenaga lendo nya tina kalapa ningan tak terus kan ari minyak goreng ningan bahanna teh pan tina sawit keulin kalapa sawit heeh tak kosim nya anu teu apal eta ari bahan minyak angin berat tina naon tina hitut kos minyak angin aja guys tina hitut minyak angin mah yang geus satu berat engke mah kosim lamun hitut heuh rek di wadahan botol cair engke kosim jualan minyak angin anjir ladang bisnisnya heeh cerdas ieu nya guys ya atuh kosim gitu loh heeh sok aya nomor tiap hitut maneh wadahan nya bukan masih loba weh bukan wadahan anu leuwih mahal nama galenona engke teh ngendap anjir nya tina hitut teh ngendap tah engke dihanap aya di dasar tah aya warna koneng tah warna koneng eta nu mahal nama anjir jang obat naon eta berat buat nyeri huntu ya guys aya wae ieu bukur hitut
Bibi mah asa yang jadi TKW itu. TKW ke mana? Kalau itu tuh ka Iran. Nying. Boa bah. Ya, Bi. Di Iran teh ayeuna teh keur konflik. Ayeuna teh keur perang rudal, Bi. Pasuliwar rudal loba di ditu ulah lah. Penyakiteun dengnya, guys. Nih justru eta, Justru eta kumaha? di ditu mah loba rudal teh. Bibi mah resep favorit eta teh. Di ditu mah mahal kudu meuli, di ditu mah gratis. Rudal naon? Baso, Nying. Bi, lain baso rudal, Bi. Anu sing balalesa teh lain baso rudal, lain. Eta mah rudal embom. Lamun dihakan ku Bibi etanya rudal anu di Iran di ditu. Meureun teu amurasut mah Bibi. Ya guys nya. Montong, Bi. Aing najan boga Bibi kieu ge aing pika pusingeun da anger nya anjeun. Ya, ai kacentang ku bom mah anjeun. Montong Bi lah. Aya-aya wae ieu anjeun. Bom molotov. Tinggal Brad. Oh, perang Iran jeung Israel luar biasanya batur mah euy geus main rudal. Ya atuh. Negara batur mah geus canggih atuh kos. Oh, kosi manu pake heran Brad kan meureunna nembakeun ti Iran ka Israel teh jauhnya. Tapi kok bisa eta tepat sasaran euy? Heuh pan eta nu disebut teknologi teh. Presisi tinggi, jadi tepat sasaran anjir, moal ka mana-mana. Gitu. Lain Brad aya negara urang kitu geus bisaeun Brad nyeun rudal Brad. Piraku tuh bisaun pasti bisaun meureunnan kos. Ah, tapi kosi mah teu percaya Brad euy. Percaya kumaha? Geura bayangkeun ku didinya bororaah rudal nya. Bansos ogenan pancan tepat sasaran komo rudal meureun ketek malah widang ka mana daek. Anjing. Ibarat da power konten teh. Ya. Abi mah tangiringan, Pak. Kosim ya. Anjing. Ya wae kosim. Ampun teuing. Aya wae ieu ya. Siluman leunyai. Ari si Kosim ka mana di? Aya bi mah teh keur ka mana? Ka warung meureun. Waduh. Eta semua si pelaken eta ayeuna. Ya atuh udah pegawaiana pan petani si Kosim mah. Lain pesulap. Ya guys. Rek naon deh. Lain eta ari pelak cangkeng sabaraha bulan sakali dipanenna euy. Anger anjir. Henteu atuh bi melak cangkeng mah bi henteu dipanen. Melak cangkeng mah bi. Kira aku melak cangkeng dipanen. Bari oge moal buahan bi. Melak cangkeng mah. Moal. Ya guys. Moal. Montong ditanyakeun. Dijawab ku si Kosim mah beuki ngajauhan. Ya guys ya. Aya wae ieu. Stop. Lain kos. Ai budak ente teh eta geus meunang gawena teh. Kemarin nangan gawe teh. Geus Brad geus gawe deui kamari ge. Alhamdulillah atuh. Heeh. Tapi ku Kosim titah kaluar deui ah. Nu kunaon? Atuh bayangkeun geura Brad ku didinya jigana eta mah perusahaanna euy non muslim jigana mah kafir euy. Kumaha kitu? Atuh karyawan cenah teu meunang make tiung geura Brad. Geus we ku Kosim titah kaluar ah. Nih. Kosim ampun. Teu meunang make tiung ku didinya titah kaluar budak. Ya heueuh atuh Brad teu islami atuh. Heeh. Ai gitu teh mah guys, bener ai gitu teh mah anjir, teh islami memang. Tapi kan posisina anjir eta kan anak maneh teh lalaki, kos. Lamun anak maneh titah make tiung ke perusahaan tah eta anu salah mah kos. Lalaki kos. Terus kan perusahaan lagi ngomong lagi kan eta karyawan, lariin karyawati. Oh salah Kosimnya Brad Anjing parah da si Kosim ieu. Geus bijil nya budak teh. Geus Brad nganggur deui ayeuna. Anjing. Aya wae ya bangkong Juma. Parah aing Kosim. Anjing kuat anjir. Kuat lagi.